Sampurasun para wargi anu dipike asih ku pangeran, pribados ngaros bagja tiasa nepangan para wargi dina acara Paning Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Sateacana urang ngadungukeun pangalenyepan dina danget ieu, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka pangeran. Nun pangeran anu linggih di sawarga, dina danget ieu abdi dumeheus ka anjeun sejak ngadangukeun piwuruk anjeun. Auban abdi sadaya supados abdi ngartos naon anu dibika-manah ku anjeun. Atur nuhun pangeran, haleluya, amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina danget ieu dicutat tina renungan wasiat anu jejerna poe keagamaan. Dicandak tina Imamat 23 ayatna 20 genep dugi ka 41. Atuh anu ayat luluguna nyaeta dicandak tina Imamat 23 ayatna anu ka 37 anu kieu unggalna. Eta poe-poe keagamaan kudu dipake ngamulyakeun pangeran. Nyaeta kumpul ngabakti ka pangeran sarta nyanggakeun kurban kadaharan, kurban beuleuman, kurban gandum, kurban pencitan, jeung kurban anggur sakumaha anu baku sapopoe. Para wargi sadayana, jumlah poe keagamaan di Indonesia paling seueur dibandingkeun sareng nagara lainna. Dina tahun 2024 kirang langkung aya 27 poe keagamaan sareng libur resmi kalebet poe libur masal anu dikukuhkeun ku pamarentah. Dina Imamat 23 ayat 20 genep dugi ka 41 ieu dicatat aya sababaraha poe keagamaan anu dikukuhkeun ku Gusti. Jadi poe pikeun reureuh atanapi sabat anu kedah diriakeun kalayan hikmat. Salami karyaan maranehna teu kengeng digarawe, maranehna kedah puasa serta ngalakukeun ritual ibadah saluyu sareng pangersa pangeran. Maranehna oge kedah nyanggakeun korban seuneu-seuneuan ka pangeran, nyaeta korban beuleuman sareng korban gandum, korban pencitan jeung korban anggur sakumaha anu baku sapopoe. Sing saha anu teu nurut kana dawuhan Gusti eta bakal tiwas ku pangeran kumantena. Nah salaku urang karesten, nah urang tos leres-leres ngamangpaatkeun poe-poe keagamaan kanggo babakti ka pangeran. Teu sakedik di antara urang ngamangpaatkeun poe-poe keagamaan teh diangge liburan. Contona dina Jumaah Suci sareng Paskah. Sakedah namah paruasa ieu mah kalah karekreasi. Padahal Jumaah Suci teh urang kedah neuleuman ngamaknaan pupusna Gusti Yesus di kayu palang. Kanggo naon? Kanggo nepus sareng ngabebaskeun manusia tina rereget dosa. Hayu urang ngagunakeun poe-poe keagamaan gareja kalayan pinuh ku kasadaran bari ngucap syukur bari neuleuman tiap kajantenan perjalanan kahirupan Yesus Kristus. Pare wargi sadayana, mangga urang ngadeuheus ka pangeran dina doa. Nun pangeran anu welas asih, hatur nuhun dina danget ieu abdi-abdi sadayana diemutan deui supados leres-leres neuleuman harti poe-poe keagamaan. Supanten abdi tiasa neuleuman maksud Gusti masihan poe-poe keagamaan. Auban abdi sadaya supanten tiasa hirup saluyu sareng pangersa anjeun. Hatur nuhun pangeran, pandeda ieu
disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus juru salamet abdi sadayana. Amin. Para wargi mung sakieu panglanyepan dina danget ieu, ulah hilap like, subscribe sareng bagikeun kanu sanes margi ngalangkungan hal eta. Para wargi tos ilubiung ngamasurkeun dina Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.